Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayeuna abdi bade ngawawancara dulur abdi anu namina Ihlima Azhara. Nah, langsung we ka pertanyaan kahiji. Kumaha perasaan anjeun ngeunaan bulan Ramadan tahun ayeuna? Aya bungahna, aya sedihna. Bulan Ramadan ayeuna arurang teu tiasa ka mana-mana sabab virus corona. Kan puasa ayeuna nuju libur, terus teu tiasa sakola teu tiasa ka mana-mana kitu nya. Nah, aya teh sih perasaan hoyong sakola wae gitu alim libur. Ai sakolana mah abdi teu meh hayang, tapi lamun ngalakukeun bukber sareng rerencangan abdi daek. Nah, salila libur ieu osok dipasihan tugas tara ku sakola ku guru-guru gitu. Muhun atuh seueur pisan. Nah, lamun aya pesan anu bade disampaikeun ka guru-guru anu sok masihan tugas naon wae? Punten Bapak Ibu guru, abdi teh paham dina kondisi ayeuna teu tiasa ngalakukeun KBM sacara efektif. Tapi lamun murid seueur teuing dipasihan tugas ge malah nyieun murid pusing salami libur. Nah, salila libur ieu ya sok gabantuan orang tua tara di bumi gitu naon. Nya sok atuh. Nah, kan ieu teh selaminya liburna. Nah, anjeun teh hoyongna sakola itu diperpanjang wae liburna atau asup sakola seperti biasana? Jujur, abdi mah hoyong virus corona ieu teh leungit, tapi liburna mah masih tetep lanjut, teu kedah Assalamualaikum sakola. warahmatullahi Sakitu wabarakatuh. wae wawancara abdi anu bade abdi ngawawancara lakukeun. dulur Tur abdi nuhun ka anu Ihlima namina anu Ihlima tos Azhara. ngajawab pertanyaan abdi. Nah, langsung we ka pertanyaan Assalamualaikum kahiji. warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha perasaan anjeun ngeunaan bulan Ramadan tahun ayeuna?